Ti rebun keneh kudu geus rapi, kudu geus tanginas poe ayeuna mah dak. Urang teh ngalaman oge geuninganan dak, kudu mengkeut heula buuk budak erek mamangkatan teh geuninganan anu tadina boga budak dua teh kur di kameja kur di sisiran geus we beres. Ari ayeuna mah geuninganan kudu dipupuran, kudu dibeungkeut si buuk teh dalam mun teu dibeungkeut mah jawig-wig nya dak. Caritana poe ayeuna teh erek ka sakolaan, erek uprak, maturan barudak. Seperti biasa we dak, urang mah eujeng rabrab-ribrib eujeng budak, geuninganan budak dua da mung tinggalin pisan nya, ari kieu ari budak mung kabatur pisan. Tingali babawaanna oge tibang erek ka sakolaan oge, tapi entong salah ieu teh berguna kabeh, aya dompet, aya tisu baseuh, aya tisu garing, aya sendal, aya sepatu, aya kaos kaki. Sagala dibawa we pokona mah da soalna lamun rek bolak-balik teh jauh. Banding eueuh nu nganterkeun, ieu teh urang naek Jaklingko we leumpang heula nikeureuh rada jauh lumayan kesangan ieu teh isuk-isuk. Dibanding budak urang mah tara bariasa harudang isuk, ieu teh baelah latihan pan sakedeung deui eta nu gede erek sakola. Tah ieu teh urang tungan heula we Jaklingkona geuninganan di sisi jalan isuk-isuk mana angin teh mana tiris teh geus marani geus fungsi lila teh tepi we geuninganan ka sakolaan seperti biasa ka lantai kaopat da. Ari pek mah diacagkeun teh si lucu teh geuning titirilikan mung cicing teh resep tapi baelah nu penting mah anteng we nya entong ceurik era ku batur. Di kelas loba nu keur balelajar lamun ceurik teh mah gandeng jadina teh era ku batur. Ieu teh sempet oge jajan cilung atawa cilor teuing naon atulah poho deui ngaranna teh nu kitu teh nya nu penting mah eta teh jajanan. Teu fungsi lila teh geus balik we geuning ka imah iteu rada